Lamun nalantun mukbidun kasaking wasmun wakilun sum'an kunil kalim Pasya'anhum al-mautu maka bakal merajalela anu ngaran maut hati. Jadi mau SN palau mah maut hati. Lah berarti sunah hati kudu dikuburkeun sakante. Maut hati mah di mana jalma geus maut hati geus moal asup ke ditutur teh. Kita kita bingung jelema teh saha nu kudu mapatahan teh eta. Iwan. Sesuai mah rek usaha ge teu asup. Tak berarti eta jelema geus maot hate naudzubillah mana jimin. Nah iya nafsu teh pencet tadi. Masyaallah. Saya ngalawan teh nah di mana jelema geus nafsuna kabersihan melalui makom tobat tingkahna bagus. Napasna bae ibadah. Wa anfasuhu ibadatun, napasna bae ibadah. Naik ka luhur Allah, naik ka hadap Allah, naik ka luhur salawat, naik ka hadap salawat. Abdi tak sok nipu deui. Ari Allah sok nipu. Eta tong ngobrolkeun naon? Pun guru di Tangerang. Tong ngobrolkeun ka sah. Eta hampir saumurna hampir. Saumurna teh teureun we di hareupeun kamar teh ka menuju nyaliran di ngobrol teh ngagesek batu. Nipu urang jadi siga ngoprek batu terus. Dan ngadongeng geus teh supaya naon? Tujuanna supaya murid sina suudon. Lamun teu suudon bakal lolos eta jalan. Lamun dibere suudon nah bisa itu. Mah diturunkeun di ilmu batin. Kitu. Wah, ya mesti curiga itu. Terus eta lamun ngobrol batu keteng selila akarak ngobrol. Insyaallah ya batu nu kaherahnya dinya. Kasing horeng hate ke lamun hayang heran kudu siga batu ieu. Teu eureun digesek. Hate urang aya digesek sakali mah sekali ngaji. Lang we 3 kali ya Allah. Atuk pulang deui. Lumuk deui. Batu hayang heran. Batu hayang heran tong ada digesek. Percis siga hate ke cenah eta emut bae atuh. Sekarang halus tadi ya, oke. Urang teh bari wiridan tong eureun kadi sholawat, kadi Allah, kadi Allah. Oh. Ayeuna nu edana, ai urang mah lain kitu, keur ngaji ge malawan. Mikiran proyek. Af'aluhu fadzikruhu khalaqallahu samawati wal arda ghairi akal wa bi'adin segala rupa. Nah, engke di mana jelema geus luhur makomna, maka ku Gusti Allah eta jelema ciri-cirina bakal boga sifat-sifat nu aya di Gusti Allah sanajan moal sarupa. Moal sarua bakal boga sifat-sifat nu aya di Kanjeng Nabi. Jelema di mana geus luhur, oh jelema teh bakal boga sifat sabar, da Allah teh boga sifat maha sabar. Jelema teh bakal boga sifat syukur, da Allah teh boga sifat maha lain hebat-hebat teh Gusti Allah. Jelema teh boga sifat naon deui? Rahman, bager. Mun urang dan sedikitukeun geus ngamuk atuh. Nah si eta mah teu ngamuk dihina di jiluhan mah. Padahal sifat Kanjeng Nabi, sifat Allah. Ciri jelema di mata geus luhur, bener asli luhurna bakal loba sifat-sifat Allah, sifat-sifat Kanjeng Nabi. Padahal mah eta jelema teh kursi eta teh beuh nyerina ge, tapi dari hampura we, sugan marah, sugan dendam. Sifat saha eta? Sifat Kanjeng Nabi. Sifat saha eta? Sifat Allah. Dibikeunlah ka jelema anu tos mulai ngalawan kana hawa nafsu. Maka dibikeun sanajan ceuk tadi moal sarua, da sifat Allah mah geus mulai nyaluan. Ngan aya tanda-tanda siga. Oh, iyalah nu hese teh. Ngan
Anger kata jelema dibere sifat bager, dibere sifat barahan, dibere sifat sobar, dibere sifat segala lupa. Anger anjeunna nama ayyashhada fil fa'li al-fa'ila duna. Anjeunna nama ningali teh kieu sadayana padamelan lain ningali anjeunna. Dari teh sadayana ge menang Allah. Moal merasa menang Allah. Menang pribadi. Pan urang masanya segitu, matak boga mobil kakara diinjem rusak saeutik popolotok di asal mobil urang. Masya Allah Pak Haji Bunyamin boga motor, eta ku adina diinjem. Nagas ruk saeutik, sakieu teu nyaho sia aing. Dia mah sabanda sariksa atuh. Sing apik atuh. Ku aing mah geus mah dibere injem. Wow, sia teu apik mau marak lagi. Asa motor urang. Tapi lamun dibersihkeun ku Gusti Allah hatena. Seret motor urang. Oh iya motor. Ada doa. Di mana? Di Bandung. Oh. Kenaon ieu bisa kieu? Aduh, dia pikir geus teh kagok atuh. Wah, naon, tapi asli mana naon. Pan urang mah boga rasa eta teh urang lain panggilna Allah. Nu migaweuna lain Allah. Tak nu hese. Baju nyampak dipake ku dulur urang. Nah, aing da sakemeun da si eta. Tapi eta dibawa tolol si eta. Teu sopan ieu baju aing. Teu nyaho aing teh ieu teh ketua. Marah. Bos. Dalam makrifat beda. Tetap, naon sadayana dikembalikan ke Gusti Allah. Man arafal haqqa ra'ahu fi kulli syai'in fa huwa minhu wa ilaihi wa bihi malak. Saha jelema anu tos nyaho ka Gusti Allah, sadayana ge meunang Gusti Allah. Pasti eta jelema bakal ningali ka Gusti Allah dina sakabeh perkara. Da sakabeh perkara bijieuna ti Allah, ilaihi balikna ka Allah, bihi digerakkeunana ku Allah, lahu sadayana milik Allah. Tak urang mah tak lebar keneh kita boga motor, boga mobil. Balik teh balik popolotot. Ieu mobil kunaon? Oh ieu. Sia mah diinjem ku aing di bensinan. Ngotak atuh sia teh. Aing teh meunang we teh tuh. Urang mah jauh men. Minimalna tolong ka kitu we. Maka urang bakal diluhurkeun ku ya Allah ya Rabbi. Kabeh ge jelema geus luhur mah arif billah. Arif sewu. Arif billah. Anjir mangis arif billah mangis bakal kitu kabeh ge bahwa minhu wa ilaihi wa bihi wa segala perkara yang di Gusti Allah kembali ke Gusti Allah kabehanana digerakkeun ku Allah walahu da urang kabeh ge milik Allah. Ieu lah hese batin matak batin mah ngaji batin mah hese teh naon urang ngomong bari urang kudu mulai praktek. Aing ngomong hungkul mah atuh ayeuna mah komo zaman ayeuna tinggal mancaan HP ge loba. Pinter ayeuna mah muka naon bab tasawuf naroskeun mama Kiai Haji Google. Iya. Ayo rek naros naon. Assalamualaikum. Oh.
jelema nu bisa ceramah. Saabret. Di Bandung aya sabarang hiji, di Cianjur aya sabarang hiji, Sukabumi aya sabarang hiji. Jakarta, Tangerang aya sabarang. Saabret anjeun neangan nu bisa ceramah, saabret. Anjeun neangan qori nu maca Al-Qur'an neungeun beus timiti mu amar nepi ka rajin pandik. Rajin pandang. Bener, Salman, Pardan, kayak itu kumaha? Kalau janta kasiran, kori sabar. Waidah dalam tapatihan anjir neangan ahli fikih, maca kitab nerang. Nerangkeun rukun wudu terus aya dina luar kepala. Nerangkeun rukun salat terus aya dina jero kelek. Maca kitab nolong ngobrol fikih jago. Loba neangan ahli fikih. Tapi wa idza talabta faqihan wari'an mutayaqqina alladzi ja'alaka khashiyan ila Allah lam tajid illa qalila. Imam Ghazali ngajelaskeun eta teh sabaratus taun kaboka di mana-mana anjeun neangan jalma ahli fikih yakin ka Allah nu ngajadikeun anjeun jadi boga rasa sieun ka Gusti Allah nuduhkeun ka jalan Allah nu ngajadikeun anjeun hayang robah akhlak saeutik-saeutik lam tajid illa qalilan eta hese neangan hanya sekedar beberapa mun sakabupaten mungkin hiji mungkin dua mungkin tilu tah ieu masya Allah dina bab nafsu teh nu hese teh neangan saeta nu bener-bener geus bisa menyocokkan sarwakan menyusukan eta menyesuaikan ucapan teh antara ucapan jeung tingkah kudu sarua seperti Imam Ghazali ini an-nasihat sahlatun wal muskil nasiha nasihat mah gampil nu hese teh neangan jalma nu geus cocok pikeun nasehatan. Sok, dan nasihat mah gampil Pak Haji Bunyamin. Ya, ari hirup sing sabar. Mulai ieu mah hirup teh seutik-seutik ngambek, seutik-seutik teh sabar anu. Sing sabar atuh da kabeh ini meunang aturan Allah. Beres mah bertahan kitu ka kaputrana kaluar. Hop, hayong. Pak Haji Bunyamin goblok. Hari sia, duit aing kamu kan di luar cek budak kan ini si bapak kakara ke dieu mah patahan urang ayeuna di luar geus goblogan nyarekan batu aduh cek budak saja barora aing ngadenge keur ke ieu mah tah ieu lah berarti ese lam tajid illa qalilan sabab geus kabehanana sadayana jalma nu batinna geus dibersihan antara sifat jeung akhlak jeung ucapan tos hampir sarua. Mana ada 100% nu biasa main sampurna atau kamari dan sampurna ibarat rokok. Eta merokok ke sampurna mah ibarat Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia mah ibarat rokok. 234. Gitu. Nah, ieu ngabersihan nafsu teh masyaallah di mana jahal mah geus dibersihan nafsu bahasana ge ma arafu illallah wala adri illallah sadayana ge abdi mah teu kenal kecuali ka Allah abdi mah teu apal kecuali ka Allah jadi bayanganana hirupna dina naon-naon we geus kembalikeunana ka Allah eta hese lain ukur dina ucapan nah ucapan ngecek tadi teh atuh aya nama agin geus kitu pinter ngobrolkeun mata tisbat ge naon kalbu naon gini manajemen kalbu ongko manajemen kalbu tapi geuning lapun bulan puasa aya istilah itikafna itikaf VIP Itikaf VIP mayarna 5 juta, untuk VIP mah mayarna ukur 1,5 juta, malah mah aya 10 juta. Mainnya manajemen kalbu gitu. Hese di dunia mah bisa wae di dunia mah, tapi di akhirat tak hese mah masyaallah. Bisa gitu. Ilmu itu. Allah
Jelema lamun kos asa ningali bae ka Gusti Allah, sakabeh perkara ge dikembalikeun ka Allah. Iyalah nu disebut ikhlas teh. Terus bener-bener kayak makom ini. Mata geuning sawargina hikam Ibnu Athaillah ngahese mah ieu. Idban wujud lo kafi ma. Idban wujud kafi akhir khamr. Kuburkeun awak anjeun teh dina jero taneum anu butut. Hartina tong boga rasa awak teh milik urang sagala rupa teh geus tong aya pamrih. Mere geus tong hayang dibales. Sedekah geus tong diinget-inget. Pak urang mah lain gitu. Catet. Ya sedekah ya. Catetkeun, nami abdi malah mah khususkeun Haji Sehu. Malam sedikit dikeun teh malam kami sedekah makanan ge interogasi teureun. Allahu Akbar. Mah ieu mangkana teh urang. Tapi pas kieu, rambut teh urang. Ai di mana atuh eta naon urang. Wala tu'ti Al-Qur'an kan. Wala tu'ti surakotikum bil manni wal adha. Presisi. Ulah sampai ngabatalkeun ngaruksak sedekah anjeun dengan cara anjeun mungkin kehadiran anjeun nu ujung-ujungna wal ada nganyerikeun ka jelema nu sedekahan. Tah. Ustaz rasa kurang bener virus teh. Apa haji? Pak Haji teh tos pena dina zaman dahulu taoskeun saha Haji Amin. Wow, masya Allah. Ieu teh di mana-mana majelis taklim jeung masjid sadayana ge ti abdi ieu teh. Waduh. Bilman. Teu sedekah mah siga ngising. Betul dia ngising. Nah, jadi lamun jalmi tos bener-bener nafsuna dibersihan tos we man arafahu arafa anna kulla syai'in ma Allah batin jelema tos bener-bener kenal ka Gusti Allah maka anjeunna bakal nyaho sakabeh perkara salian di Gusti Allah batilun eta kabeh bakal rusak kabeh bakal rusak bakal hancur sakur sakabeh perkara bakal hancur kecuali Gusti Allah. Ieu nu hese teh ngalawan nafsu teh kitu. Nu hese teh ngalawan nafsu teh palebatinya mata pantesan cek kabeh. Idiyal matiyatu wal halatu ari nafsu teh eta kendaraan wal alatu alat kendaraan pikeun maksiat kendaraan pikeun neraka kendaraan alat pikeun maksiat alat keur neraka oge nafsu teh kendaraan pikeun urang kendaraan pikeun urang teh supaya bagus panurang teh hiji lohir badan sanggeus badan kurang dibersihan kalbu sanggeus kalbu urang dibersihan fuad. Nyaeta sir nu deukeut kalbu. Sanggeus fuad ngabersihan ruh. Tah jelema di mana ngabersihan ruh, tah ieu nu hese tah ulah urang diteangan kumaha carana. Tah kudu bagus. Aya teh latifatul hobi, latifatul apa, latifatul sadayana aya jurusan-jurusanna. Tapi lamun nurutan hungkul biasa maksudna contoh kapungkur barang tojo abdi ka Tangerang wadiri dan teh muterkeun tasbih teh mun sakali bacaan teh 2 atau 3 tilu cek abdi teh rek nurutan teh urang ge 2 jadi kan lebih cepat teh patinya mun muterkeun tasbih teh 2 gitu tilu insyaallah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allah dua. Allah langsung ambilnya nyari kakek abdi nurutan tenang asal pernah yuk tenang mungkin pulang karena murid oh ada nurutan jadinya jadi kurang namun bacaan teh tidak teh bukan di amplop-amplopnya jadi bisa satu
daya ilmu. Bila waktu ditawarkan, nah itu tilu-tilu diterangkan. Ayah latifah, nah latifah. Ayah latifah cek pun boleh. Nah iya, awas dia nafsu pe kendaraan pikeun urang, sambungkeun urang pe ka Gusti Allah. Alat dia teh menuju ke Allah. Wala matma'ah. Aila tom awal roja ulang toma ulah boga roja ulah boga harapan kanafsu pi muafaqa biha hayang cocok di nafsu panafsu mah pakaian kieu nya coba contoh astagfirullah ieu tatangga salakina eueuh dimimiti bujur jeung susuna astagfirullah cek nafsu urang asal-asalan sakali ieu geus moal-moal deui tak kahayangna geus siga kitu moal pakot di nafsu teh padahal di mana geus dituturkeun nafsu mah kitu deui pantaur dina burda ge kan nafsu katikli intuh minhu syabbahala ubirradoi wa in taqtimu ya taqtimu nafsu mah siga budak leutik nu hayang nyusul ka indungna diantep lebih kagede terus emang kan hayang itu tapi di sapi ku indungna eureun eta budak tina nyusun hese aya nu tuluy dinten tuluy wangi teu nangis eta naon teh nangis kali badinya ngeureunnan nafsu teh eta budak ngeunaan budak tina eureun nyusul ka indungna bapak anak ngilu berperan tina eureun lu bagian bapak we bagian bapak ya Masya Allah. Nah, iya matiyatun. Walamat ma'aidon di muwafaqatiha alama yaksilul abdu minal ibadah wal iqbal alaih. Kade anjeun ulah tomat hayang cocok jeung nafsu karena sebuah tujuan anjeun rek ibadah tingning hareup kana ibadah. Baik tuturkeun heula we nafsu engke ayeuna mah kan geuning budak aya sok aya mumpung ngora keneh urang senang-senang heula tah eta teh siga bagus mumpung ngora keneh bae ngaji mah engke tenang we tenang atuh monyong ngora keneh jual betol ngaji turame atuh hirup di alam dunya kitu mah bae naon sababna jelema ulah hayang cocok di nafsu idhiya majbulatun ala diddil ghair karena nafsu mah watakna hayang kana kagorengan mah lawanan kasayang berarti kagorengan seperti heureuyan we siga budak ngora nu hayang ulin bae lahwi teh kesenangan anu matapti bahagia seperti budak ngora mencari teneangan kesenangan mumpung ngora ken datang we watak kedua teh di kakolong kekal kakarak nyeri turun seeutik geus teu kaburu ngaji masalah kunaon teh naos subur tadi padahal seperti tapi pinuikeun maka jeung hujan kajen angin tah naon gara-gara ibu budak teu diajaran naon pan budak urang yang eureun susu ka indungna teh kurangan heula nu tadina sapoe 5 kali misalkeun atau 6 kali lebih mah biasana 10 kali misalkeun 5 kali we kan kurangan isuk mah jadi 4 kurangan isuk deui mah jadi 3 kurangan isuk deui mah jadi 2 kurangan isuk deui sakali hop engke mah bakal deui iyalah anak wa ibaniha lahu jeung nafsu mah nuturkeunana hayang kana kagorengan mataku sabab kitu pataja ila ayyul jimaha atau yula jimaha ayyul jimaha bil jamin taqwa litaqwa falatan qatimu wa tanqalu falatan lahu ayastamiru bil masalli wal marashid maka ku sabab sing oreng nafsu mangedorong teh hayang kana kagorengan bae ngajak teh hayang kana kagorengan bae nafsu mangajak teh urang judol urang pongkur
loba anu loba cenah juditan judi mangane pajak pamari Syariah. Astagfirullahaladzim. Air zaman geus pisan. Zaman aya nama aya istilah dugem syariah. Dugem syariah abdi sanes beja di batu jelema nu sok ka tempat dugemna ngobrol langsung. Anu ngeukeun aya istilah dugem syariah. Ke dia teh di Jakarta. Anjeunna ngadongengkeun wah. Tak injak papangin para pejabat pengusaha. Manehna teh anak jenderal. Manehna ngadongengkeun aya dugem syariah mah janten teu aya labokan. Aya di karutang. Babarengan dikituan baju karutang juga teu kenging mabok, teu kenging zina. Tah, lamun geus teu syariah mah bebas we. Asa kabisan we. Ya Allah ya Rabbi, coba. Ulah dan. Anu, ieu deh. Nu hese teh ieu. Talian eta nafsu teh ku tali takwa. Ari tak maksudna takwa nulir ibarat tali. Ieu teh lamun ku santri marek dijadikeun majas mangga, rek ku katali takwa mangga. Da ieu mah kaarti manana. Ibarat takwa nulir ibarat tali. Dina pada fi anna kullan yamna'u sahibahu lil istisal wal iman. Sabab baik takwa maupun tali bisa ngahalangan ka jelema anu migawe takwa, jelema nu ditalian moal bebas. Jalma takwa, moal bebas. Pak Haji Bunyamin teh di Raja Mandala sohor takwa, moal bebas. Tapi lawan Pak Haji Bunyamin itu takwa, bakal bebas. Itu gandutan satu. Jadi dosa itu Pak Haji Bunyamin itu takwa. Terus sebab Pak Haji Bunyamin mah takwa, badai naik ke ladang hutan, geus kolot kumaha mun paek jadi ibarat ditanya. Coba lamun teu takwa. Wah, eta Pak Haji Bunyamin geus di luhur deui. Bari dina kawan duit 20.000 ada sukeun kana susunya. Tah ieu takwa teh jadi ibarat tali. Yang nang sohibu anil istirsal, nyegah. Ajelema nu boga takwa teh moal bebas. Waliman ya pokona mah jeung anggur-angguran teu pararunggu. Jelema takwa mah fokus we naon, urang teu gituan, mending ibadah ka masjid. Mending dipake maca sholawat, mending dipake maca Quran, mending dikir maca yalati, mending dikir ingat ka anu takwa. Dapat Haji Bunyamin takwa, takut sama yang tua. Urang aya takwa teh kitu hajinya. Antara dan tua majimat. Ari takwa teh intisalu ibaratun an intisali awamilillah wa jinabuna wa urang mah takwa teh nuturkeun parentah Allah, ngajauhan larangan Allah. Mata wajah tasmiyah disandri naon sababna takwa disebut takwa gitu kan aya wajah tasmiyah 3 jalmi naon sababna ieu jelema teh ngaranna mah Arif tapi beut diaranan sewu eta teh wajah tasmiyah gitu ieu teh namina mah Arif tapi beut dinamian Boim ieu teh namina mah ajengan ai tapi beut disebut ajengan Bumi aya wajah tasmiyah. Oh, sabab eta ajengan saya ti aana kumisna persoalan apa-apa. Eta labina wajah tasmiyah. Takwa ge sami. Pangatakwa disebut takwa,